Sumangga ieu bade ngahaturkeun pupuh pucung anu bade dikidungkeun di kacapian ku akidanya anu bade nyandak janturan ti lalakon babad Hulu Cidayeuh anu nyarioskeun nyerahna Sang Hyang Maha Prawesa ka Hyang Wisesa dina hiji wengi di istana Batu Nangtung nu aya di Leuweung Wates. Mangga ieu bade dipupuhkeun. Leungit nunjang langit di munara luhur di sagara mega aing sorangan teh nempo bulan anu palid dina cahayana hiliwirna angin ti sagara kidul diis megat rasa keteg jantung nu jempe ngagetar dina jagat nu taya napas netep hayang miara nafsu panutup lir sarena jungkrang di mana dunya sarimpe saanggeus perang nu kacida beratna eueuh daya dihandapeun mega luhur geus daya ka era sesa badan hayang rine kabeh sare tibra tengah peuting eta aing nyaring mengket kana ieu batu aing Sri Prawesa kasieun anu ngarante aing rasa eleh yeuh Hyang Wisesa nah aing sieun mega nu mumuru luhureun dayeuna ngeureunkeun sieun ngagotor namunara karaton di tengah Jawa sieun ragrag dialungkeun gunung luhur pusing teka rasa aing teka geter maot sieun ngalahir rasa leutikna dunya tembong kamulya istana Batu Nangtung luhur sula mega aing arek nyoba ngomong nu rasa minuhan saja roning jiwa bodoh tiis sanajan keur eueuh ibun nyeri tiis rasa tegerak kawas nu maut lir ibarat layon di gunung
astana nunang tungna batu wates kahirupan kerung luhur hawa ngalayang batu di ponclot kasusah nembus benteng wesi kaula komala nu ngejat jurik cahya nyusu mawa sidur jana maneh naka jero tembok aing nangtung tungtung sarga andika kilat gelap rejeng nutahkeun batu di lemah larangan waktu dina siki wijen pamidangan aheng ngabas maharepan pating kolenya yang ngagurilapkeun untung amarah ngagolak raja prawesa sakabeh dihuruku guludug ka wisesana pikeun maksa gancang pancet terus hirup kana karuksakan moal nyerah tepi maut prawesana andika nu teterusan pralayana naha pamungkasan hukum seuneu karuksakan hirup nu bakalan erep bakal parep ayana jiga palita cahaya atawa teja naon maksud pikeun kalanggengan sumanget anu ngawaler ambek aing rek maehan dina perang naha perang teh bajoang pikeun isuk atawa peutingna hias kembang nu salamet naha memang mangsa maut jadi letak piceun maut sumangetna kana haung rek diwaler saha ngaliwat ka susah jero sakabeh nu hayang miboga sawarga panglinggihan nuruksak dilindih musuh putri kamulyaan dina tahta pinuh obor kabeh nu ngahias bumi ku komala na peuting geus datang ka hiji panungtung nu
Gadenge sora bebeja aing ti jero ngaramalkeun rek runtuh nuju pralaya. Wangunan nu panceg anggeus ngarung puyuh kena mangsa oyag waktu runtag tihang balok panungtungan waktu raja siluman sakalina benteng wesi aing runtuh bener bakal nyerah galura nu mawa eleh eueuh tapak keur cicing di Sulamega dina lawah batu karang nu gumantung tiluhur nu murag andika nu masih ambek moal lila nyokot napas panungtungan kajungkrang mah kuta nu bakal ngagulung karipuh ditahan buder sagara nu muter jauh patir tak anjeung hiasan kembang lurung tengah rek suram sarewu kurung jadi wanantara sarta leuweung nu harejo sarupa panganten wanoja jajaka nu boga jangjang nyawarek tugas nyabut moal salawasna di mana kawasa maneh aing masih ambek sarga yang wisesa talaga bodas ngagolak gunung nyidung kilat nadadana salaku siluman kahon mawa seuneu ngagebur haseup walirang upama mangke gunung cunggak kang urug palid kana ranca siluman nu niup sato mangsa bakal datang nu kudu dimangmang nyipta gunung nagra kerta reka hirup kitu hukum alam dina gawir lewah hade hirup karsa saperti yang wisesa dina sora jungkrang lamping ngahelewung mawa kahirupan deket astana nu simpe ngabejaan hirup kusungut gumbira
sapasti aing bakal hudang isu, muga panjang yuswa datang bakal mere nyaho, lestarina hirup aing anu nyata. Mangsa nyieun kebon kembang pinuh sirung, mudal ti sagara hirup aing ngelek maot, ti karaton karajaan nu siluman. Kahirupan bumi mawa gerak giru, nagara kaula hirup lain mikir maut, rineh pikir lain nempat di astana. Gumilang suminar emas gunung agung, tilang layung mega bakal caang anggeus poe, rek datang di sejen waktu kahirupan. Pageh dina kabentuk di kukus layur, langit liwat mega jeung ngancurkeun hirup tetep. Kahirupan lain mega sakedapan, rasa hirup rek langgeng ukur ngahibur, nakasepen rasa kurungan halimun hate, paburencai di leuweung jeung pagunungan. Sakitu eta nu kapihatur dina babad Hulu Cidayeuh nyerahna Sang Hyang Mahaprawesa ka Hyang Wisesa, sebab saentasna anjeunna teh terus nyerah ka Hyang Wisesa terus dirante, jeung anjeunna disuruh tatapa salila 120.000 taun di palung anu paling jero di Sagara Kidul. Tapi anjeunna terus nyebatkeun yen hiji mangsa bakal hudang deui, bakal ngarebut tanah siluman anu ayeuna ku urang dicaricingan. Muga waspada kana mangsa eta. Sakitu.